Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamiarsa sadayana. Patepang deui sareng abdi Aprilia dina acara redaksi Pamos TV. Anu nyajikeun informasi aktual jeung faktual. Edisi Jumat Februari 2022. Pamiarsa, warta dinten ayeuna nyaeta ngeunaan aturan kadisiplinan di SMA Negeri Hiji Majalaya. Di SMA Negeri Hiji Majalaya aya seueur aturan sapertos kahiji aturan kadisiplinan, kadua kadisiplinan pakaian, katilu kadisiplinan tata tertib. Salama pandemi oge aya aturan nu diterapkeun jeung siswa nu diajarkeun daring. Teras aya deui aturan anyar di masa new normal. Janten kumaha aturan di SMA Negeri Hiji Majalaya teh tos efektif atanapi teu acan. Di SMA Negeri Hiji Majalaya aya aturan-aturan jelas dina perkawis nu namina sakola ya pasti aya aturan-aturan maihan maseur aturan dina masalah teh aturan sakola kahiji masalah kadisiplinan, kadua masalah pakaian, anu katilu masalah tata tertib nu aya di SMA Negeri 1 di SMA Negeri Hiji Majalaya. Terus aturan-aturan nu sanesna mungkin langkung seurnya anu diterapkeun ti ngawitan nanti potongan rambut, ukuran rambut, berpakaian, sepatu, sareng nu sanesna deui kitu. Bapak sangka anu nyieun aturan di sekolah ini? Ngadamel aturan masalah di sekolah itu sadaya hasil musyawarah sadaya warga SMA Negeri Hiji Majalaya. Jadi untuk dipegang ku kepala sekolah, wakasek, atau nabi nusanesna, ieu hasil rembukan sadayana warga SMA Negeri Majalaya disesuaikan sareng nanti kayaan di sekolah urang gitu. Bapak kumaha cara sekolah nyosialisasikan aturan pasabungan? Biasana masalah aturan sekolah itu didugikeun dina waktos MPLS nya pengenalan lingkungan sekolah anu pelaksanana saatosna PPDB. Da eta disosialisasikeunana dina saat waktos harita ya tentang aturan anu aya di SMA Negeri Hiji Majalaya. Menurut Bapak, ari siswa-siswi di semuanya atau sadayana taat Keacan taat sadayana nya tapi pihak sekolah keur ngeureuyeuh nya ngeureuyeuh ngabina karena kadisiplinan barangkali nya. Selama diajar daring aturan lain diterapkan yang siswa mau diajar kahiji mah anu ditekankeun anu dilaksanakeun pembelajaran daring mah nu hiji mah memang kehadiran terus ngikuti pembelajaran anu diberikan ku tiap-tiap mata pelajaran seperti itu ya.
hak sami-sami ya sami-sami. Menurut Anjen, peraturan di dia terus efektif atau lebih acan? Menurut abdi pribadi, peraturan di sekolah itu tak acan efektif. Kumargis masih kene seueur siswa sareng siswa anu manggung pesertana pendek. Terus pamagetna masih kene seueur potongan rambutna anu kirang-kirang. Aturan nu aya di SMA Negeri Hiji Majalaya teh teu acan efektif, masih seueur siswa-siswina nu ngalanggar, tapi pihak sakola keur ngeureuyeuh ngabina kana kadisiplinan siswa-siswina. Pamiarsa sakitu warta anu tiasa ku simkuring didugikeun dinten ayeuna. Simkuring Aprilia Parmios undur diri wilujeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.